Wah
disinir di halangan kusiloka sasmita alayan dirimunan kusimul buareun zaman kibar anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia mireh manusia diwajibkeun tafakur tadakur sareng tasyakur margi lalampahan pawayangan teh kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka Pasarios di kampung nyingkur sisi gunung Ejong lemok dan daunan rajegna tutuwuhan sursor sai nu harira marga satwa di sarana manuk gede manuk leutik pasuliwer kembang-kembang warna-warni pon kitu deui kadu picung kupak nangka istuning reumeuy ku teureyeun rambai ku alam sawah disalebakeunana keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacan panjang terong leunca tawis ieu patempatan teh subur makmur gemah ripahlo Cinawi aman santosa kerta jeung laharja ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandang sewang-sewang ieu pakampungan teh anu kasebat kampung tumaritis desa Tenagorowong katsana kawewengkon Madukara Nagara Amarta anu jadi sesepuh ieu pakampungan teh nyaeta Ki Sabda Balon atanapi Semarang Begrapawana hiji manusia anu nyumput kuning di nusaang ngegerak politik ka tembok ngansik dina pasirna silip aya dina sagarana siloka numpuk dina gunung Nasimul tinggaran nepi karupa kalarasan Asondong putrana Semar Bagranaya Astrajingga di sarangan Kudawala Semar Bagranaya kapetoku pemerintah negara pikeun milarian Bima Pandawa anu kadua teu aya di nagara leungitan lebih hilang tanpa kerana duka pamanang leos anjing kumaha nasibna Pandawa anu kadua iya sonia ana panjang suci iya sulit sabda
Sabulan sakali mah perlu berdiskusi. Riungan keluarga, malahan kacamata agama teh geus ngarebeja. Yen ari silaturahim teh manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki. Silaturahim jeung bapa jeung ibu jeung dulur jeung tatangga. Oke, anu paling penting pisan mah silaturahim diri sorangan. Silaturahim diri jeung diri. Sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib, gaibul gaib, rijalul gaib kumplit. Dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran tadina wujud. Leungeun, suku, beuteung. Rupa-rupa. Can gaib-gaibna. Awas, denge, ambeug, rasa. Sacanggih-canggihna zaman kiwari, naon gini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan, di kajauhan ke kajauhan teh, HP tata. Make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth. Apa sih Bluetooth? Apa naon? Ai panon gede teuing Bluetooth bolotot eta. Bluetooth teh dibukakeun tadi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel. Minahkeun data. Iya. Hah? Leuh. Cek si lain disebut canggih. Nuhun ka dewek mah seuri. Nah, miliaran tahun pangeran mah geus kitu. Iraha pan garek bijieuna di ayeuna. Heuh jelema mah. Dan karek panggih ayeuna meureutak. Padahal pangeran mah tiba heula ge kitu-kitu. Contona
hiji Inung jeung bapak mapatahan ke anakna cek Inungna tejang tuh itu ucing tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon iya nya sok canggih mana cetek ini zaman canggih dibari banyak Pak dibandingkan jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing beda atuh da bapak mah babarenganna jeung Bapak Kiai Haji Rois Mantri didikan Bapak Rois atuh tauhid dalam bicarana dalam ya leres Pak tersangkanya Pak tanda-tanda keagungan teh gini teuing breda baheula meueuh urang kampung aya budak jauh sapertina Inung bapana teh di Garut berada di kampung heeh aya anakna teh jauh di Sumatera nelponna teh kana seeng jang geura balik teh kana seeng budakna teh balik kan balik budakna teh bawat lain teh balik Pak balik ke balik yang tak gitu aja nuhun Pak tapi ieu kejadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin supaya leuwih ebre kasaha supaya leuwih jentre ka kersana dat nu kagungan supaya leuwih mukasapa tapi sabalikna keur nu teu iman mah kalah jadi hijab kalah jadi pipinding eta alam canggih teh keur ka dirina agul ku teknologi nya tapi eta mah kabeh oge bakal hancur gadunya ieu teh diancam panti baheula ku pangeran di bejaan yen bakal kiamat boh kiamat leutik boh kiamat gede leres Bapak tapi nah itu jelema nya kalau bating ubudunya itu seueuting kakonengan jelema teh jadi pohok kana kaakheratan itu leungit teh kabodakan suluk-dok tinggal iga samarupna bakal langgeng manehna hirup malah buayana robatin ubudunya kadunyaan teuing sabab naon boh pangkat boh dunya sagala rupa oge Pak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain seuri siapa yang dipuji teh sakapun tapi sok ngalamun naon na iraha atuh batu mah geuningan brufre kandaraan oge leuleutik kade pan abdi hayang mio ge nepi ka teu kasorang nepi ka jadi arah hayang jadi pagawe tetap teh hese malahan panglamar kayak itu kadi ayang digawe teh malah kudu nyogok segala di zaman 2000 kadang-kadang pajogok abur digawe teh tulus digoreng hirup-hirunya mah geuning kudu rangaek memeh tanukan Mbak nya nu tengah daftar polisi tidak terima nek teuing nelpon nelpon hiji pendek kedua huntungan hiji depan ada polisi ombong
gitu Pak bingung abdi teh mamawa panglamar ka hareupeun pabrik dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan akhirna nepak kepala ribu Pak hayang jadi pegawai tetap teh balikeun atuh emang hayang ulah ribu naon ulah hayang jadi pegawai tetap tapi kudu tetap digawe geus aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heuduru solokan menet omean keun disebut lu geroge ku batur aya cengek pelakeun heubininna terus bekerja terus pengabdian bisa na waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kari we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian kaeta ara kaeta subaha jeung pinuh ku lamunan hatina tulul amal teh loba teuing lamunan ka panjang lamunan nya jadi kudu tetap digawe hirup pesak pinuh ku pengabdian tinggali dina Fatihah memeh wa iya kana sain naon heula iya kana budu pengabdian heula ya ujug-ujug mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge emu da kana kulit beungeus teh ai menta terus ka pangeran ai digawe emu ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapak ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu geus kana berarti heula sampeu nah terus yang mentari kare melak ai tanah teu boga di tanah batur nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deukeut anu beunghar udah pernah di nu beunghar hah nu beunghar da pernah di bongana eta teh palna medit teh sia medit naon pikeun kuring naon tanaga buruan timah nu beunghar teh baralah atuh ku sia nepi ka tanaga teh pergi nya ulah waka nyebut pedit ka batur saehingga sia can bageur tetap digawe udah mah hese neureun tah kitu kolotna ulah arah ayeuna urang budak anu beunghar kaum anu beunghar ieu mah raja maot nya 3 menit deui ya ganti teh ditinggalkeun nyawa eta wujudna ganti-gantinya nya bari raja layonna bawa ku sia ka pasar 2 menit jual tatawarkeun aya nu meuli moal ye lumayan kitu layon raja ye kami kenal-kenalnya moal tah bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri
kolot nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh teu sangka deui nya nya sakitu geuning solmet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah kumaha mun teu komentar bocah dua idem we kuring mana tadi oge pan narima papatah ti kolot cirina manusia mah kitu da cirina manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek mapatahan tah lamun teu kitu rametuk iya Pak kitu kan kayu kieu nya ibunya coba kolot nyebutnya ibu nya ayeuna kumaha aya mikiran diri ieu naon BBM naik ieu ribu areng-heng kudu dengean eta teh ieu teukeun mangeukeun ieu dunya teh jelebur bencana alam belah kidul can rengsek di umean belah kidul geus jeleg ya di belah kaler can rengsek di belah kaler geus sing sarorowok di belah kulon can rengsek di umean di belah kulon beledak letak biji di belah wetan tinggang BBM naik kumaha itu kuring teh ieu ta eta anu matak nyusahkeun kana diri teh kumaha pajejeut kudu deuleuan hareng-heng kudu dengean ieu teh ya sakur perkara nu datang sakur perkara nu datang kana diri eta ibadahaneun teh keke kumaha BBM naik tingkatkeun gawe si lain jalma iman takwa ka pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur naon hese setiap datang perkara eta pigawean contohna cek katerangan aya sungut anjing teh najis lamun kena kana kulit urang kudu dikumaha 7 kali kudu make taneuh najis mugolago teh ieu mah dilamun anjing ngadon anjing da diudag-udag malah dipaehan apan cek katerangan kumah 7 kali ku cai make taneuh tah lamun dikumaha artina gawe taat aya deuleu ganjaran coba lamun teu dilamun anjing aya gawe eueuh anjir kakitu hati-hati ringan montok wae hati-hati jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun teh keur mikir dina katerangan oge 6.666 ayat 836 ayat kurang leuwih tah eusi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah waduh eta di negara Pringgandani jeung di negara aslina eta teh ngan ribut jeung ribut dara remo kumaha eta Pak alus da demokrasi kitu kuduna aing nyaho demokrasina demokrasi kiriman lain asli aya nu menunggangi empek pokal nyarita teh ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang
lamun tindakan anu anarkis tak eta tingali ayat Allah tersebut ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Atuh da sieu meuder main layangan oge ieu kabel kupling ieu. Kupling, kawat kupling dipake layangan. Jeprut teh pegat. Belenjeng teh ngait kana tiang listrik kan mal kabeledug teh. Pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Bola. Udah yang puas. Eta leuwih teh. Yen Allah mah tersepkeun ka jelema nu sok kaleuwih. Sakur mulai ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan ayeuna mah daek ngaji. Geuleuh mah tidak kabatureun. Eta geuleuh nyelakakeun mah. Gitu. Ya. Iya Pak. Sok tingkatkeun. Lain arah. Kadaek apaan tadi oge bi kudrotillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi kalayan ai ieu ge aku nu mata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi saringkak jeung saprepola urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyy tadi eta punya rauh wae teu la haula jadi nekat dihartikeun teh nekat kumaha contona abdi ka Pak Batur teu wani awas ya penting ke dikadek we la haula we aing mah tuh basa la haula jadi nekat salah kaprah teh assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun dari heur atuh besok teu nyambung alatan eta teh kudu mikir. Alhamdulillah bapak geuning euy deukeut-deukeut anak tangga gini ilmu di kolot teh abong-abongan ka itu ka dieu teh singgoreun batok bulu si madu kitu kolot mah nu matak ceuk kolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara ketat nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri sorangan cirina satangtung diri pek gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan ulah waka nyaksian batur Asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we. Ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah. Batur meuli sawah kaduruk hate teh. Boleh teu kaharti ujung-ujung meuli sawah we. Gua gaji monyet. Kuku da ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun. Suudon teh. Terus kaduruk sia mah hatena teh. Nya ai bogo kapolwan cecok menang ai bogo mah normal aing teh. Oh, ngan di mana orangnya leweng di bedia. Berdiri baik. Kau berdiri di mana? Ada berdiri tadi. Dari mana yang berdiri di pemerintah? Ada yang berdiri di alok. Ngan aya di bedia pemerintah apa bedia polisi jadi bohak. Bedia paling meureun.
teh setan. Tak itu iya Pak anguran di dalam dia Pak teu aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng di dieu kamanunggalan diperlukeun teh kamanunggalannya paha sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjakeun dina sagala pawidang keamanan dina sagala pawidang naon we anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa lamun dina kapolisian dina keamanan bantuan informasi atuh ucu nah nulakan pantok nah nulakan janela rek nitah wae polisi oh iya komo dengan ngadengekeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir uluh nya Pak uluh rupa-rupanya kadek di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu nu mawa barang ti peuting urang teh ulah aya minat langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik heula bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris? Apa? Naon? Jika ke puncak gunung pasti teroris. Tariris kata mesya. Iya Pak. Malah dulu sok make kedok agama. Make dalih jihad. Uluh. Atuh puguh loba jelema anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaituna rek nyilakake badur ngabom jeung sajabana cing ingat al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna uluh iya ya Pak datang nyambung atuh pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama iya ya Pak teh mongkeun kasolehan silih asah silih asus silih asih ulah nganukur slogan teh beres Pak atuh bawa Pak naon juragan Bima oge diculik gua ke aya di negara teh heueuh bisi nah tapi ulah wakasudon gunungan ayeuna wah bumbeng ti angkatan darat ti kepolisian ti angkatan laut parantos di kontek milarian juragan Bima duka kamana leosna jeung kumaha nasibna da urang oge pantes apruk-aprukan kaki nulapur kawetan teu aya kakaler weleh kakulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampeu ayeuna disambut ayeuna moal aya beutian nunggu waktu saudara Pak aya proses nya urang sami-sami ngadoa bari ikhtiar iya da hidungan teh ngabutuhkeun gawe peke sia pecakan ngadoa we di kamar ulah keluar ulah digawe ngadoa teh minta beas sugan kurunyung 3 ton ka kamar teh moal da ngabutuhkeun gawe nya iya Pak sok gawe heula ulah ujung-ujung minta era gawe heula
ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang itu contohna dewek boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we nu mere main pasihan juragan pasti dewek teh waktu heula deui neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contohna dewek teh jelema beunghar datang we silaing anu ulun kumabula ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana diparapan jeung sadarupana datang ka hareupeun dewek ieu duit nu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya ka euy karek aya 100.000 geus sasana mah engke kabeh tadi dikeun ka jelema nu ngabdi mah uluh nya bener Pak tak gitu nu mata kolot nyarita teh heukeul nyepat kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran hak pigawe diomongan arawe jeung ara nya aya ka sore mio itu Dibuka kartu gula warga akhirnya ini kanyuk hidup nya sejak terus digawe ulah hara jeung subaha pengabdian keun we da aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula dina surat Wadduha bener dina surat Wadduha Wadduha itu jeung Wadduha karena ada Wadduha ge bisa tong sapi heureukeun sia anu teu Wadduha Wadduha mah Wadduha we tong disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah nah Wadduha ge bisa da hartina mah anggar eta lain Wadduha teh nyaeta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh di daf'an lisikol dieuweuhkeun digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha walaili ida saje cok ya ngomong naon lagi eta ahli saraf tak kitu nya nyuhun Pak sok lain urang kudu akhirat wungkul dunya wungkul lain tapi kudu saimbang balan luar jero nya Pak jadi lamun urang migawe lahir batina oge kudu dibarengkeun nu matak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun loba teh nu kitu teh Pak loba kumaha jelema aya ngucapkeun mah heueuh bari ngangkat leungeun Allahu Akbar tapi kenyataan mah Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh ka butuh ka hayang ka bung lumpuh kasieun kasusah wah cita-cita yang nyanu katanya mau naon teh Pak ubarna Pak hayang nu kitu dah nya kul ngos aing mah naon dicukur di mana kul lain kul teh caritakeun naon kul hu Allahu ahad ka Allah we hiji tadi dinya istiqomah teh olok nya nyalametkeun agama mah heuh loba teh panu ditutulkeun ku hate abdi teh sing goreng kana salah kitu namanya
cek dewek oge kade cing hati-hati heulaanan anu aya dina diri sorangan. Riap dulu. Nu ngajak kitu, nu ngajak ieu jeung sajabana. Leres Pak, atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian Juragan Bima teh. Nya malihanan kahiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh na teh wah biar dugi ka kacamatan oge. Naon? Hari Bayangkara anu kagena dua. Ai ho, dirgahayu kapolisian nya. Dirgahayu muga Praja Yusua. Jaya Selalamina. Amin. Malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kapolisian. Bom geus panggih. Anu nyieun bom anu ngarakit, bom molotov. Alhamdulillah Gusti atuh cenah ieu gembong narkoba. Pabrik-pabrikna geus beunang. Nya. Nya tempat-tempat judi berantas. Hebat ini polisinya Pak. Kudu kitu. Nya. Kahiji kitu kadua urang oge aya hak. Naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun ku urang. Nya. Aya tuan teu balik mah. Nya. Moh nya aya polisi teu balik oknumna. Oknum aya wae. Aya wae jelema. Da jelema polisi oge lain kucing. Jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalepatan samanit ganti saja merubah jam di sore rajin tara kapake isu eta jelema. Jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna. Contohna Bapak Tani melaku teuy teu jeung hileudna. Di mana peuteui dipelakeun, di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteui. Kamana jalanna? Nya. Cacak peuteui tah ngomong ka nagara. Nya. Ini sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak. Malah dieu na mewakil rakyat kiringan ai ke rapat-rapat atawa sidang-sidang teh kiringan non harare sesawarewa. Nya. Malah dinakeun beunang gayana mah. Eta teh oknum wakil rakyat teh. Makanya maling kai segala. Jadi hileud tuntungna teh suka teh heuy ngawakilan rakyat. Era-era rakus pisannya Pak. Heeh. Sarakus-rakusna maung, ayeuna maung pan raja leuweung disebut teh ge. Heeh. Kahakanana nganu kusebut daging. Heeh. Sadaya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang nganu cadek ngaredok. Masya daging nu dihakana ku maung ge. Tapi jelema daging di dahar. Lauk pauk di dahar. Bubuahan, bebetian, daun-daunan diremus. Malah gue dienakeun mah minyak, aspal, semen, hileg-leg. Jelema tak rakus-rakus. Nya tak kitu. Teu ingetkeun eta baheula dina zaman perjuangan ya Pak. Kumaha? Di zaman perjuangan akan baheula nepi ka paeh poso panderaan negara jeung bangsa. Para pejuang urang nepi ka manu korban masuhan Ibu Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karasana nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah beunang ngabri ka pangguian ditawan. Balik penjajah atawa negara merdeka penjajah kausir. Apan pejuang baheula teh kaluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui eta silakan teh ya Pak. Aneh Pak Goralik ini mah iya tak itu Pak ya tak itu cu ayo kurang teangan Juragan Bima sanajan ayeuna teu panggih urang tuluikeun isu. Cenah teu panggih isu pangeto. Cenah teu panggih keneh, biasa aya ngaranna usaha mah. Tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa. Beres Pak. Nya.
nuhun Pak kamana atuh milarianana ih apa kurang mah loba tanyakeun ka saha-saha malah cing percaya kana kodrat tirodat kana kersajin pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sajabana kadinya we eueuh di pamuntangan eueuh di panjaranean lintang ti kanu kagungan urang sadaya nu kagungan usik nu kagungan malik leres Pak barang nuju raos aya dina satengahing obrolan saperatane pun ti nagara astina anu di sesepuhan kursi kombayana nyaeta maksad nepangan Semar Lurah Kudrapawana ada daya oh ya gitu cengira Semar ulah kaget oi sampura Semar sahaja Semar rasa gengerong kumaha mun pegat uli gengerong aing saha ya ini heumpul ya Syah! Begitu atuh si Man. Si Man tapi hanya jadi polisi tidak terima. Itu bisa baris, ayo mah. Ayo. Kita balik kanan ke Kapensya. Pimpinan balik kanan. Balik lain kayu mah. Aduh Pak, gini itu teh juragan pasepuhan, saha, Dorna, rampes lah. Kalau ngungkui makan lupa buah-buah ayah naon ya. Orang siang ingat cenina hati ekip ujar Bapak Ismat Wadrana mangan ulah kami teuy Man amuing piningan ieu teh juragan kasepuhan ya ngahaturkeun semakaturan rawuh enak syukur lah jaga deui aya hibar tuh syukur mana pamajikan eling nuju ka pasar geulis pamajikan mana jangan no. Haturkeun semua haturan rawuh nu. Oh syukur cageus kuat. Alhamdulillah ya hibar. Ade. Laulah. Biasa dengan aing mah teh aya ka pamadukaran teh senat sampai kawa ku maneh. Heuh lamun duanana lamun putusna duanana mama le sebelah ada kapungkur masih ku abdi ku anak anjing Mat oh ada anak anjing ada di taman nih hatur semua haturan rawuh sepuh tawana syukur sareng saha di juragan anak kadieu aswata mah sareng tuang putra anak kadieu alhamdulillah iya gua kaget semua nah iya aswata mah teman amuing
ngahaturkeun semakaturan rawuh itu tuang putra Aswatama Dea nuhun mana wite Arjuna Sadrabahu Arjuna Sadrabahu pikir saya rehonnya oke tenang jejak Pak kuncik hayam teju hayam gimana perlu dijual sapu atuh nah karecem antum tawariweukeun mah tak euy kahar ge cenah seneng duren kan nah duren beuki pot atuh beser abdi hoyong nurut barang haka teh dijual ada juga diheueuh kana ngahaturkeun semakaturan rawuh apa kene kagaula Prabu Subali teh itu Citrayuda war Citrayuda suhun sangat gila aya hibar boleh pot gila alhamdulillah ya jeung sumping doi waduh itu baju urun kobakan mau bujeureun euy dicana muncul didurukeun itu bea